Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadoa mangrupikeun salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalma-jalma anu sering ngadoa ka Allah pasti hidupna bakal tenang. Ketika menghadapi berbagai persoalan hidup teu tenang, adem, ayem, naon sebabna? Sebab dirina yakin dan percaya bahwa Allah akan memberikan pertolonganana ka hamba-hambana anu selalu memohon ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sareng eta jalma ge yakin bahwa Allah bakal selalu memberikan petunjuk kepada hamba-hamba anu daek memohon petunjuk ke Allah, baik memohon petunjuk untuk kehidupan akhirat ataupun memohon petunjuk untuk kehidupan dunia ini. Nu harese duit pek gera mohon ke Allah supaya dibabarikeun milik rezeki. Nu hese gawe pek gera ngadoa ke Allah, pasti Allah akan memberikan apapun anu dipikahoyong ku hamba-hambana. Selain eta, jalma anu selalu berdoa ka Allah ge moal ngarasa sombong hirupna, jeung moal ngabanggakeun diri kusabab mendapatkan keberhasilan. Naon sebabna? Sebab eta jalma yakin bahwa semua kesuksesan, semua keberhasilan itu semata-mata pertolongan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang melemah tidak bisa berbuat apapun. Selain eta, doa oge mangrupikeun ibadah sakumaha dawuhan Rasulullah, inna du'a huwal ibadah. Ari doa eta teh mangrupikeun ibadah. Summa qara'a, kemudian Kangjeng Nabi membacakan ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wa qala sareng parantos ngadawuh saha rabbukum pangeran araranjeun, ud'u pek araranjeun geura mararenta ni ka kaula, astajib lakum niscaya Allah bakal ngaijabah karena doa-doa araranjeun. Ia merupakan sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan dan menganjurkan kepada hamba-hambana untuk selalu memohon ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sareng Allah ngajamin bakal memperkenankan permohonan-permohonan hamba-hambana selama doa tersebut tidak melanggar ketentuan Allah. Bahkan aya 5 malam anu sangat spesial di mana Allah akan mengabulkan doa hamba-hambana. Sakumaha hadis anu dicatat ku Syekh Utsman Al-Khubawi dina kitabna Duratun Nasihin. Wa an Abdillah ibni Umar, sareng katampi cariosan ti Sayyidina Abdullah bin Umar, anin Nabi alaihi salatu wassalam. Sayyidina Abdullah bin Umar nampi cariosan ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya nyana Kangjeng Nabi parantos ngadawuh, khamsatu awqatin, aya 5 waktu, la yuraddu fihinna du'a, anu moal ditolak dina eta waktu teh naon? Doa. Mana 5 waktu teh? Hiji Lailatul Jumu'ati, malam Jumat, wa Lailatul Ashri, sareng malam 10 minal Muharrami di bulan Muharram anu sok disebut poe Asyura teh. Walailatun nisfi min Sya'ban, sareng
malam nisfu Sya'ban, malam ke-15 di bulan Sya'ban, walailatal idaini sareng dua malam hari raya nyaeta malam Idul Fitri sareng malam Idul Adha. Zubdatul Wa'idin eta keterangan dikutip ku Syekh Utsman Al-Haubawi dina kitab Zubdatul Wa'idin. Para mustami'in rahimahumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala bakal selalu ngabulkeun doa para hamba-hambana dimanapun jeung kapanpun, teu kudu nungguan waktu anu 5 waktu bieu. Akan tetapi dina 5 waktu anu bieu disebutkeun Allah spesial lebih memperhatikan doa hamba-hambana dan lebih akan mengabulkan doa-doa para hambana anu sungguh-sungguh ngadoa ka Allah, tadarru ka Allah sareng yakin doana bakal diijabah. Ari anu ragu-ragu mah geus tong ngarepkeun hayang diijabah. Tinggal urangna wae sabar. Kapan waktu anu tepat Allah lebih tahu untuk membalas atau untuk mengabulkan doa-doa orang. Mudah-mudahan orang sadayana sing termasuk hamba-hamba Allah anu selalu dikabulkan doana ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.